aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Iya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuari ge kesuung-suung Allah mere kabar mere berita ja kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara non ngaranna seorang wali dek ngabejakeun tentang musim panas Ki Umar Rancalang. Ki Umar Rancalang teh waluku diteunden ka luhur di talian kadeuleuan ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleuan ku kabehan nanya teu dijawab kunyana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh ya bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paigan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babanjiran nyecem ke jero ban eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol weh budak engke bakal aya panas 7 bulan tama dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama alian habak tama dukun nah kos itu mah teu meunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana ditu mari pada ditumpakan henteu cekeun teh bensin bensin loba henteu lah teu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah ani di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mari eta motor kudu teh ditumpakan bensinan cek bensin loba mah teu kabali kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat di can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu tetep can katarak itu eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah kerenna wali kabladina para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bae tenang we sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kajeung di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kana di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut makan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk
ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah jeung Allah karak mantep teangan ka kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat kusya bungkus pakai beber kusya terus yes dengan kiai anu geus kos kitu teh urang ka bawa bae ku kiai-kiai makhluk